air kau siramkan. Goblok tukang ojek aing diturunkan di dieu. Di ditu nu rame kebun kembang. Aing ngalabas ka dieu. Ayo cewek ke mana sih? Aing minggu jalan ke kebun kembang. Aing nempo si Utun onyet. Si Oton onyet. Heeh. Kan si aing ngomong rek naik ojek cenah. Ih, naik ojek diturunkan di dia kurang ajar tukang ojek. Batur mah di ditu nu rame aing cenah neuleun naon di dia da eueuh si Utun onyet nage. Kalau bawa monyet tuh di belah itu, di belah kidul, Heeh, aing suwe eta tukang ojek eta mabok meureunna tah. Hayu we dibawa ka dieu. Jadi diturunkeun ka ceuk geus eueuh mah di dieu pantesna aing pantes jiga monyet sugan di dieu baturna. Tapi na monyetna eueuh. Monyetna mah di tengah, Tah, monyetna sasana kadenge teu ku, Tah. Juga anu ataun urang diturunkeun di dieu eta tingali. Taun cenah. Oh, yang ajar. Itu eta mah sorana. Udah 30.000 tah. Di imah sampai ka dieu. Dedekan tuh diberi 30.000 berewe 5.000 mah, Kurang ajar. Ojek diturunkeun di dieu. Coba urang kos kieu nu baturna. Urang nanjak ka ditu aroream panas keneh kos kieu. Di ditu nu rame, loba aya tukang baso, tukang soto, aya nu ngamen, karaokean. Urang cenah di dieu. Di dieu usaha baturna di dieu urang. Baturna monyet cenah baturna di dieu. Nya mana monyet ge eueuh. Suwe-suwe tah. Cek. Di belah kidul ning aya si aki-aki sia, Cek. Ya ulah. Sugan teh borondong garing. Aki-aki heuh. Aki-aki mah geus bau meureunan. Kuring oge bener rewas, Cek. Aing mah. Ai sugan teh saha keur ngaringkuk teh? Juga pusing ngaringkukna geus aki-aki mah. Oh, tuh coba tinggal di belah kidul. Namanya orang mah halang. Percuma air kau siramkan. Percuma. Kalau kos kieu naon disiramkeun anak. Cukut. Sama sok tarang hati. Air kau siramkan. Percuma. Teh nyawa deui anta ararapal. Laguan si Rita Sugiharto teh. Orang coba ada kali tuh nampak. Coba teh angkat atuh tegak. Oces. Tukang ojek aing diturunkeun di dieu. Itu lain tuh utun ocesna. Oces. Aing hirup suwe poe ieu. Amprok ojong aki-aki ngurus tunjung. Ai mah cara ka mana atuh tah? Maneh ngarannya ngaran di saha teh jelema eta. Lain ieu. Ai nya sawas-sawas ieu sawa itu lain dieu teh. Aki wau di mana jeung ngaran aing nya? Rasana salah ieu anu dina YouTube teh itu teh geuning. Waduh, bongot eta geus tersebar kemana-mana. Aki-aki 7 mulut ge geus nyahuun ngaranna Ceitoh. Tersebar mah katingali we. Eta beungeutna Ceitoh. Meuni jiga Panji Butut. Panji Butut. Aing sakieu geulisna jiga Panji Butut. Dasar. Yo, Ki. Mane teh yo, naon? Beungeut aing jiga Panji Butut. Astagfirullahaladzim. Aya ge mobil butut. Eueuh ngaranna Panji Butut jadi beungeut mah. Aki. Dege dehela. Bener kan? Mana teh itu kan? Heuh, mak mana naon? Urang mah henteu naksir acan ka aki-aki 7 mulut. Amit ide. Badan lagi wing badan teh naksir cerita amit. Buset. Eta nyebut amit arek nepi ka Cijalu ngomong nage meuni santer. Nuluh heula tuh Ki ngaca tah
ngaca ta dinu sendal maneh ta. Kasep teu maneh. Aya we sakit kasepna. Woi deui sakit kasepna. Lain ya. Wing banding ada cerita, tapi bukan cerita di YouTube gini aya. Ada banyak teh gini kos gitu tadi jika pagi butut. Amit-amitnya jika nyeplos nate untuk nangis araruh. Mah jika iya teh ceng-celeng Semar teh anu nyoropot teh. Kuring jika Semar itu jika ganggarangan. Buset, mana canyaho sih? Naon? Adi urang jadi jeger. Jangan naon? Jeger mana mengeladek urang laporan. Jeger kemarin dagang lobak toh. Ya, sa adi urang mah loba duit mah jeger oge. Pasti namanya aki-aki molor ge di nutanu. Gitu saya mau coba balik dagang lobak, balik datang ke jinjing gede, dagang gede. Anak lo tuh juga kan ini. Amit-amit ya Bang Debi, aing nempo aki-aki kos kieu patut. Ih, untung aing teu keureuneuh, amun keureuneuh brojol teh aing orok awak we orok banget aki-aki nu kos kieu patut. Amit-amit ya Bang Bayi. Ih, amit-amit. Aing gagara kudu umuran. Ningali beungeut si to jika kareng rombeng geuningan di YouTube nama geulis euy. Lah di nu asli nama di nu nama ku aing baji ke Panci Soek. Betul tadi ke burute jika keni. Suku nage ikut. Itu gitu lempang nage. Jika entong anu ti politek teh geuning. Ya teh ya, bar jengkol teh masih segar, masih semangat kana toh. Semangat 100 perak meureunan. Semangat lagi geus bau lisung kulit lagi geus ngenyod. Jangan bener dia lagi pajakin karet ban ngenyot deh lagi nyot. Aki ngurus tunjung hayang padeukeut hayang paantel. Toh dia lebong ya bodar sih. Syukur tadi pincang dulu pincang itu tempat jika lah suku na tinggalin sabola tanya apa. Aduh ayah warek mantau ke mana tuh si itu kena ya wang diintip siya kawan nak mangkat na.